kampung anu lain kelahiran urang. Wah, cobaan we heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, geuning Neng. Di jam sabaraha ditu, Neng? Tadi teh tak mangkat tabu dalapanan, Mak. Muhammad Daramang di dieu. Alhamdulillah sehat. Ari si Adena ka mana, Mak? Tadi mah nyarios mah bade angin lu ka mana? Oh, mula tuh, tapi da mangkan mah salira geus. Ya, mangkat alhamdulillah. Ayo tuh mangkat. Kalagian ini Neng yang mulang ka lembur. Leuweus semangat teu cisayos di awalna. Kayana naon sanes? Henteu mah tayana naon. Kali mah hoyong amang we da tuh. Mahanya di lembur batur wae bosan. Ya atuh kara bayang di lembur mah ngan wayahna. Ieu dia mah belang dahan saayana teu jiga di kota. Lah si mom nih sok kitu. Da tuh abi ge apal mah di lembur ari si emaknya. Iya tuh bisi we jadi ngarumas kan di kota mah segala aya. Lah si mom di sok kitu. Ari si bapak ka mana? Tadi mah ka kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning aya teteh ti iraha ka dia? Nyempet bisa dongkap, mah sehat. Alhamdulillah sehat. Teteh, kalau yang pulang geuning. Hoyong we ka dieu. Ari teteh pangna pulang teh aya kabar ti awalna naha, sok luas geuning abi. Teh naon deh, hoyong leureuh we heula di bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ini ngaya Neng. Dekat jam seberapa tadi itu? Jam 8 tadi di rumah. Ampun tak abinya pa, ira mah hoyong abi. Abi yang ngare di nih Oh, di lembur. Nyanya sok wae di lembur mana wayahna di lembur mah kos di kota nih nya. Wayahna pisan. Terus tinggal di adik mah. Semoga masuk gitu sami wae bet di kota di lembur ge. Sok cari. Bari ieu asa kalagian we kitu yang di lembur kita yang biasa lagi dicitang ulang sokara rese. Aduh, maaf buka ini mah istirahat we di bumi. Tapi kita dengar bosnya. Ya, sok wae bade rada mah di lembur kitanya enakeun deh bade ngaradium sadayana gitu di lembur. Mana wayahna ya bapak kacayu heula ieu mah larang teh. Oh, ya udah. Sok we jeung mama Neng nya. Sok. Mohon. Bade istirahat mah di kamar abi yuk. Ya tuh ayo. Mah, Adi istirahat banyak ke kamar si Adek.
teh, nuju naon? Piring aja dulu. Ya, menuju kantosan angkot. Emang teh mereka mana? Itu teh bade ka Bumi Wargi. Oh, nyata yuk sarang. Anu bade ngantrikeun heula motor rencangan ya. Oh, menanti mangga. Oh, nyatu. Kayak dijemput teh kopi ke Bumi ya? Oh, menanti mangga. Udahlah, kita pulang wae. Sigana ieu mah betah we di dieu teh. Jauh beda we jeung kota mah. Di kota mah geus teh panas. Panas, polusi, hareudang segala aya di dieu mah enakeun geus ceuli. Segala geus betah jeung dieu. Kalau di atas Umi, biasanya jarang di lembur. Ah, nuju hayang di lembur we heula, ayeuna mah jangan reureuh. Oh, ya tuh di kantor lah. Ih, teh ka mana ka lurus wae teuing sare salbat heula atuh lingkih. Yo, balik ke warung dulu. Oh, oh Kang. Berhar wae. Ih, kita kita mau cai tapi gelasna ka mana? Oh, gelasna geuning di tengah. Pak, panggilkan gelas lah punten. Si adenya dikes gitu. Makali mana? Muntah. Nah ini, nggak percaya kilo. Ini seriusnya. Tadi kau tadi gua apa buat apa? Wah, si bapak mah acan, Pak. Macam? Kenme atuh neng, terus kedua kayak isan ieu. Acan, mah. Tapi mah geus mandi ieu, bobogohan, malah mah kudu nama geus nikah aya teh. Adek, nyedos naon sih lah eta teh. Teh mah. Lah dan can gaduh nih yang isin ku batu rapi mah. Gaduh gaduh. Kak media gerah karena sih. Iya kan, kemarin terus disalahin gitu. Macua wae. Emang bukan sawah gitu, Pak? Lega. Ayo aneh. Kilo kayak mana kawin teh ku bakal. Waalaikumsalam. Kumaha emang Kasep? Ih, iya abdi teh kada taya kepercayaan ya. Anjing teh bade dayakeun rapat gitu. Di mana Kasep? Eta di masjid aya saurna teh aya nu kedah dibadamikeun gitu, Pak. Oh, ya atau insyaallah nya. Ada itu aya tamu saha, Pak? Ah, menyesa aya teh budak jang anu sok di Bandung ieu teh lancarna si Ade. Mana beten teu gaduh parawan nu manjing. Ya gaduh atuh jang, ieu teh nu kadua jeung deui moal terang deui mah langkap kuih. Kumaha mah ge bingung kunaon panghayang di lembur nya mah atuh we di lembur mah. Ya tukeun mah mana kena sing lembur ame habis sering-sering emang ka dieu. Nya atuh kantun bade ameng mah moal aya nyeram ieu pirage ameng. Mak sok aya wae nyarios teh. Terus satu neng ari Panas tengah ngobrol mah. di jero yuk, ngobrol di jero yuk panas yuk. Satu cenah-cenah. Di jero panas. Yuk, Neng, kita di lantai yuk. Kasep, di Kan, lantai. Pak. Ada repotnya. Iya, dulu. Jangan ditape. Neng, nyedak cair tuh. Kalau nya penyedak cair nak. Iya, sekian repot-repot. Sok nyedak cair. Iya, biar sekian repot-repotan. Ditamnya. Balik itu Kasep tarik. Monggo, Bapak. Ayo kumaha. Ieu teh pada ngeraskeun obrolan tadinya, Neng. Ari teu kaburatan mah. Abi oge moal lah. Lah, atuh asasin hoyangun ka abi abi mah jangan gaduh. Iya, Neng, dari nu beungar mah Gusti Allah. Sadaya oge di mata Gusti Allah mah. Sama. Ih, ente di mata abi mah pangkat derajat teh benten.
Oh, nya tuh Yas, abi we nu ngelehan. Ini. Dia kasih. Ah, iya atas, Bapak. Hah? Atas. Cekap. Ma, Pak, yuk, abi udah terasa teh di kantor heula. Kayak insyaallah kapalina biar mong deui pemaya waktu. Oh iya, sok amang ya nama anunya rapi ya sok aya. Nggak sekira naik bener mah sok mau itu. Atas, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng kayak gini nggak salah? Neng antar bapak yuk. Iya jangan marah mbak. Tuh. Ah, mau panas kieu. Biasa sok nurun. Ayo. Panas mah. Jangan keterek, jangan Ih, keterek. mau mah juga sih ada di situ. Abi ke aing make bobo. Lur, teman. Alhamdulillah ngawae. Habis tepang lu. Iya, kurang aya info euy. Kenal Si Iik aya hayangan ka si Nopela. Lah, oh gitu? Ih serius, malahan mah sok ngajakeun ulin ka imanangan. Teu diparire unggul karunya. Ya, sok-sok lah aidaikeun lah gitu. Ya. Batu euy masalah eta mah siapa urang mah si Nopela antara yang adukan. Oh, berarti hari gitu mah. Daikeun itu, Nak. Iya, bisa jadi. Tapi ya hampura lu lain kurang sono ya. Dari teu sopan urang harus ya perlu. Es kulit we. Atuh. Ade di jalanan. Fik. Ih, mana? Kita bokil apa ada? Kemarin aing panggil si Nopela sih ya, tar balik di panyabana. Lunya? Air ada resep sih kalau eta teh. Iya bener, pan urang erek kadulur na erek ngajang. Malah kemarin kurang ditawaran erek diantarkan balik gitu. Terus kumaha jawabna? Arek jemput namangan, mun bisa mah urang hayang nginjem motor euy. Oh, cuk motor mah goler pake we. Kira ke jang iraha. Isu paling ge euy. Bisa mah goler ieu motor mah. Tadi ka mana kan? Nah, tapi dak ketang isuk ge burit. Karena ge kok pakai motor mah? Asal bensinan ya teu da mah laju. Oh, ya siap atuh. Nuhun nya, Siap, sada adanya lu. Karena balik kan goblok teh. Sawah. Jadi teu nginjamkeun motor jangan terkena oleh urang. Tuh, pakai balik geus nang 8 dengareuna. Mana bensin atuh? Eta napa kok? Ya tuh, wayahna dipakai lagi motor. Malam. Aya, Asap. Cantik, selamat gua pengkolan. Kayaknya kubu nanti aing gue. Naon di? Nah, tetulus nyebut nama teuing imbungan jeung aing. Yang satu tetulus mah ulah dipaksakeun. Hubungan berarti. Kalah riot kena sirah. Geus lah aing mulang. Tuh. Ayo pilah. Sok di jalanan. Ayo.
yuk. Kamari gini kan. Mari nak ngobrol nak euy. Jangan respon. Jadi kan wani. Assalamualaikum. Oh nih, terus. Ayah priyogi naon ka dieu? Ada si bapak ya? Oh, bapak sareng mama teh araya nuju ka Bumi Bibi. Emang aya naon kitu? Ya uya setu ari taya mah. Abi aya priyogi ka salira. Manawi teh aya naon bade ka orang tua Abi? Emang bade aya naon kitu ka Abi? Sanes. Tadi teh rancangan Abi nembut motor. Saurna bade nganterkeun Eneng. Mohon gitu laras. Oh muhun, kamari teh beuteung nyarios bade ka wargi mung teh nu nganterna. Emang kumaha kitu ah? Ih henteu hoyong tenang we pedah ku abi di teras teh. Nyariosna teh janten. Oh muhun, eta mah abina we teu purun. Nah, teu purun. Oh duka atuh. Emangnya teu purun tanpa alasan. Aduh ka we da sareng eta mah teu purun we. Oh, Panganaroskeun kitu emang nganterkeun ka Abi. nya ari nengna kerasa mah. Abi siap nganterkeun. Ah, nu leres ah. Ih nyaras atuh nya bohong. Hayu atuh cenah bade nganterkeun Abi. Ya yuk, abi siap motor. Geuning aya tamu subuhan atuh Neng. Nya buku mah aduh hilap ka. Anggas mah kajon-jonan we nyarita. Ngobrol ka atuh ya kedap ah. Iya iya sih. Oh iya sih. Iya, nu kasep. Terus lami, Nembean ya. jadi suguhan tuh. Oh iya, ingin repot. Di mana Pak? Itu bibina. Oh. Sadaya ya tiluan. Harus mah. Oh. Tinggal si nengen itu pada iya pada ngirim buat sama ke bibina. Taya nu nganter. Eta. Ah, saya. Mak, Abi jadinya kasih Bibi ayeuna. Ih, cenah mah cios teu puruan. Sudah jadi purun. Beda we beda deui nu nganterna ayeuna mah. Ya. Ah, mama sok kitu. Ih, Hanya tujung, tapi kade omatnya ulah lami di dituna. hayu atuh ah cenah bade nganter beli sonten manten. Datang yuk. Ya di kantin Suliana. Ya, bukan atuh, kade hati-hati di jalan aja. Pak, Mak, Abi mangkat ganya. Mau ditiung? Wah. Kade di jalan teh nya. Assalamualaikum. Salam. Tak lain omahnya lamun barudak teh jadi jodoh nanya. Kan ada ai bapak mana geus apa nih? Kalaki eta mah da. Sapa aja nah. Bapakna. Hari majeng bapak kunaon pangna itu dijurungkeun indit geuning. Ih, kena tuh beda sama jeung papa mah geus apa geus percaya ka eta budak laki mah. Ieu mah ai abi nu jadi adina kitu hariwang kan jadi lanceuk. Kakarage anyar-anyaran atuh panggih geus dibawa indit ti imah gitu. Lain deh iya, tak we da ari bapak ge geus apal ieu nih. Bari ditanggapan lagi. Tapi aku nya teu bener mah. Kita budak lalakina. Mah bapak we mah. Ya sugan atuh aya jodohna daripada kanu jauh mah. Ya oke sih, puguh-puguhnya mah.
Urut bagong. Kilo kayak mana kawin teh Waalaikumsalam. Iya abdi teh kada taya kepergiannya anjing teh bade dayakeun rapat gitu. Rapat naon? Rapat bukan teh rapat naon nama? Di mana? Kan abdi ketitipan sahur nih di Kambang ya. Action. Di mana? Itu di masjid aya nu kudah di badi